Keur aranjeun anu pundung kuring nyarios Sunda kasar wae. Ieu Sunda anu leuwih lemesna nya. Kuring di wartel ngambil kaim, pulsa kuring seep ku hidep, mimiti bogoh ayeuna ngilu, kapung kurma urang silih asih. Kuring terang moal gambil, manggil poe kamari, leuwih hese deui lamun hidupna teh teu hoyong. Ceuk hidup kuring geus laat, dicobian we heula, janji nu hidup ningkatkeun megatkeun ieu beungketan. Ceunah mah bogoh kan teu sajodoh, kuring tumemprak emut kawatos urang silih asih. Ayeuna kedah kuring mopohokeun, kuring di wartel ngabel kaim, pulsa kuring seep ku hidep, mimiti bogoh ayeuna ngiwa, kapung kurma urang silih asih. Lamun hirup teh dunya dongeng anu loba pamohalana, urang teh moal pegat kieu, kusabab lebar dilepaskeun, kuring teh di wartel. Sampurasun, kumaha da mang? Hampura tos lila teu ngajieun video parodi Sunda, kusabab kelas 11 teh meuni riweuh. Ya maaf udah lama nggak bikin video parodi Sunda karena gak banyak waktu. Udah kelas 11 dan sekarang udah naik ke kelas 12, makin sedikit lagi waktunya dan gak tahu nih bisa bikin video parodi Sunda lagi apa enggak. Kuliah aja entah mau kemana. Dan ya semoga suka sama video tadi. Apa tadi teh? Wartel Maroon 5, Payphone. Ya sayangnya Maroon 5 nggak jadi ke Indonesia buat konser, tapi nggak apa-apa. Dan maaf juga kalau banyak yang salah mungkin kata-katanya, masih belajar namanya juga. Dan ya semoga kalian itu bisa dipakai buat senang-senang aja, nggak usah dianggap serius. Lamun resep ulah poho dipijit tombol like na, lamun teresep dipijit oge tombol dislike na. Dan geus kitu ulah poho komen ngacapruk we naon bae teu naon. Dan ya ini sebenarnya idenya udah ada dari kelas 9, dibikin sama teman-teman aku, tapi aku lupa sama siapa aja bareng-bareng waktu itu. Ya kalau aku inget nanti aku di bawah kasih kredit buat mereka. Dan ya itu aja sih. Thank you for listening and bye bye. Ya.